Geus 3 poe pamajikan nyaritakeun ngadenge aya nu ceurik ngabangingik henteu pati didenge. Saperkara kuring mah teu percaya anu kararitu teh tahyul meureun make aya nu ngabangingik sagala. Sidik taya semah taya jelema sejen iwal ti kuring pamajikan jeung si bibi. Si bibi ngaku henteu ceurik, pamajikan henteu, kemudian kuring teu puguh ceurik. Basa disebut dedengian teh pamajikan mah nyangereng. Akang mah dadanguan puguh sidik, ceuk abdi oge sidik mani tetela nangisna teh bangun ka nyerian pisan. Kuring lila-lila mah ngaheueuhkeun we da puguh ngarah teu gandeng. Sanajan hate mah keukeuh henteu percaya, teuing pedah awahing ku capek meureun da ari balik ti kantor teh geus teu bisa obrol-obrol. Dung sare teh lain heuheureyan. Jadi perkara nu ceurik tengah peuting jeung itu ieu teh alhamdulillah henteu kabagian. Tapi pamajikan kalah beuki borangan. Cenah ayeuna mah ceurikna beuki tetela kadengena. Bangun anu kanyerian pisan. Kang, nganggo tulung-tulungan sagala. Abdi mah sieun, geura akang ngadangukeun sakali mah. Sok loba lamunan atuh da titik mah. Jadi we loba dedengean. Ari akang ngalamunan naon, Kang? Tembal pamajikan. Nya sok dijadikeun nyingsieunan maneh. Akang ulah tibra teuing kulem teh. Nya abdi sieun. Pokna kuring unggeuk nyanggupan najan dina kanyataanana mah anger sare deui ka Wasasari tibra. Cenah eta ge diguyah-guyah ku pamajikan mah da sora teh kadenge deui. Tapi kuring mah anger henteu ngadenge nanaon. Kakara basa peuting ka-7 kuring ngadenge harita teh malam Jumaah. Peuting kacida cangrana tayapi hujaneun, tapi najan kitu carang nunggu lampreng. Dan najan langit leng-lang ge angin kacida ngaglebugna. Nepi ka lamun mukakeun pantok teh meni kawas aya nu nyurungkeun ti luar. Sanyana kuring aya maksud rek neang indung, tapi dicare ku pamajikan cenah sieun. Ongkoh pangaruh malam Jumaah beuki nambahan ka keueung kana borangan. Bari keuheul ge teu buru ngagugu kana pamenta pamajikan. Kawasna kabawa ku kakeuheul pitunuheun teh ngarada kaleungitan. Acara TV kalalajoan nepi ka acara pameakan. Basa ngagoler gigireun pamajikan manehna geus ngaguher sare. Pamajikan diteuteub kakara kaciri meni pias. Kawasna lantaran kurang sare diganggu ku sora nu ngabangingik teh. Karunya teuing simbut dibabener sina nuruban awakna. Kuring curinghat ngadenge nu ceurik rei bulu punuk carengkat buahnya caritaan titik teh didenge-denge tetela nu ceurik beuki didengekeun beuki atra nyaan bangun ka nyerian. Kuring cengkat rek neangan di mana datangna sora nu ngabanging teh beuki kadenge. Sora nama sora awewe bangun ka pengpet ceurikna teh. Kuring mukakeun jendela kamar taya sora nu kadenge di luar mah
Janela ditutup deui pageuh. Koreleng ka tukang. Capeun meureun. Terus keluar bari mawa batre. Ngajugjug buruan tukangan kamar kuring. Bisi aya garandangan ngadon ceurik di buruan tukang. Ngabangingik kadenge atra sidik di jero kamar kuring. Rei bulu punuk carengkat setengah lumpat. Kuring asup ka kamar. Hiu pruk panto dapur ngeundeut satakarna. Aya naon Aden? Si bibi di bubur anjat keluar. Mau ceurik teh abi? Tembal kuring. Sumuhun, bibi ge ngadangu hawar-hawar tadi. Kuring lompat ke kamar, melang ka pamajikan. Brai mukakeun panto, taya sorana naon. Pamajikan anger ngagebrak sare. Menang 2 jam teu kadengenan naon. Si bibi geus ngampih deui ka kamarna sare. Kuring nyoba merem-meremkeun maneh. Kakara rek ngalenyap, pamajikan ngaguyah-guyah. Akang, Akang. Pokna. Cek kuring. Titi tiba perakat nangkep beungeut na nyulusup kana dadak kuring. Kuring ge reuwas asa kagebah. Kang, dangukeun tah. Omongna kulantaran tadi geus ngadenge nya aya nu ceurik ngabengingik. Ayeuna mah kuring ge milu curing ha. Cenah tetelan aker kuring ngorejat montel paleungeun pamari ditajong da tetela sorak teh datang na tidinya jempe sakedeung tapi teu lila jerit bangun nu nyeri pisan. Iris. Cenah gedengan teh tetela ayeuna mah beuki sidik sorak teh datangna tina jero lomari. Najan bari sieun kuring maksakeun nyampeurkeun lomari. Pamajikan beuki pageuh muntangna. Cicing atuh. Ceuk kuring ngepeskeun dengan pamajikan. Atuh da sieun Akang. Manehna luar-luwe. Tungtungna duaan birat keluar di kamar. Sup ka kamar si bibi geus poho ka era, poho di kakolotan. Astagfirullah, Aden. Si bibi ngorejat. Kawasna manehna mah rek hudang, rek beberes. Meureun ti tadi teh si bibi ge teu daekeun sare. Tungtungna ngariung di kamar si bibi. Lain beja sare di enggon bujang. Si bibi ngagoler di hamparan samak di handap. Isukna kuring mukakeun lomari nu tadi peuting tetela datangna sora teh tidinya. Bulu punuk carengkat. Breh we aya kain bodas ditilepan di handap. Kukuring dicokot diambean. Tetela. Bau teh tidinya datangna antara bau mayit jeung kamper ngahiji pabaur. Kain teh dibawa ke tengah imah. Sok luhureun meja makan. Titi, hari ieu lawan saha? Ceuk kuring. Kenging meser Kang. Tembal Titi sanggeus norojol ti dapur. Ambean coba. Ceuk kuring. Manehna ngadeg-deg nyampeurkeun. Ari ngambe, ari birig-dig we gabrug ngarangkul ka kuring. Kang, nah berat bau nu pupus. Ti saha meulina? Tinu ngarangkung. Saha? Duka. Tapi da teu acan dibayar. Meme engke siang ka dieuna. Da abdi nyuhunkeun waktu saminggu. Kuring ngarahuh antara keheul jeung bingung. Teu kaharti ku akal aya lawan bau mayit di jero lomari kuring.
Tu unggal peuting kadenge aya nu ceurik. Nyaan pabeberang aya nu nagih duit lawon. Ku kuring ditanya, "Di mana manehna boga lawon?" Kengeng meser ti rerencangan, Pak. "Di saha?" Ceuk kuring. Sabot kitu kuring nyetenan si bibi ngagerian budak tarka. Tekung si lila breg we maneh pinuh di imah kuring. Lila-lila manehna ngaku cenah eta teh boeh meunang ngali di kuburan anyar sakongko jeung kuncen. "Kuburan saha?" ceuk kuring. "Kuburan Neng Mina, mojang nu maot lantaran ragrag ka jurang tina mobil." "Rei, buru kunung carangkat." Pantes unggal ceurikna teh nyebutkeun tris-trisan. Kuring masrahkeun ka polisi sagalana. Ngan di imah salila saminggu mah diayakeun tahlilan. Hitung-hitung nitah Neng Mina ingkah ti imah. Da bajuna geus dipulangkeun. "Ulah sok dolog kana barang murah teh. Meuli ka sprek mah ka toko we da loba." Manehna ukur tungkul rumah saeun salah. Alhamdulillah taya dedengian deui ngan peuting kadalapan kuring ngimpi tepung jeung mojang geulis teu pira ukur nyium kana pipi bari nganuhunkeun. Wa khususon ila arwahi Neng Mina. Pamirsa, mun sakitu anu tiasa kapihatur, kirang langkung masih kuring nyuhun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.